Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa wilujeng patepang deui sareng abdi Rinaldi dina warta Sunda anu bade disampaikeun ku abdi. Musim hujan tahun ieu nyaeta di tahun 2022 tos dimimitian ti awal bulan Januari oge ku pamarentah di masing-masing daerah. Contona di pamerintahan Jatinangor anu di Provinsi Jawa Barat tos ngawanti-wanti ka wargana sangkan waspada tina musim hujan sabab bisa nyebabkeun bencana alam di antarana longsor jeung hujan. Kepala Desa Jatinangor oge atos mere amanat sakumna warga anu di sisi gawir jeung di sisi hawangan kudu leuwih hati-hati tina bahaya longsor jeung banjir anu sering ngancem penduduk di sekitar eta. Sakitu wae warta nu tiasa kasanggakeun ku abdi wilujeng tepang deui dina warta nu bakal dongkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.